Balik deui jeung Sim Kuring, sensei gadungan, lain sensei asli, ulah dipercaya. Oke, tayana urang ngabahas ngeunaan ekspresi alhamdulillah dina bahasa Jepang. Nah, naon ekspresi alhamdulillah dina bahasa Jepang? Teh kumaha carana? Da geuning dina bahasa Jepang mah nya eueuh padanan literalna. Teu aya. Sababnya eta mah istilah Arabnya. Tapi orang aina bahas beberapa cara pikeun ngebrehkeun rasa syukur dina bahasa Jepang. Nya ngebrehkeun alhamdulillah dina bahasa Jepang. Tah ieu sababaraha nya. Muka hiji arigatai. Arigatai ge bisa alhamdulillah. Nya hartina mah syukur, berterima kasih gitu nya. Tah ieu bisa dipapake keur hal sapopoe. Misalna anu ngabantuan kadaharan ngeunah ge bisa, tah dahar nu ngeunah cuacana keur alus nya gitulah. Misalnya contoh, kieu wa ame ga furanaku teh arigatai. Alhamdulillah ayeuna teu hujan. Nah, itu ge bisa. Arigatai. Nu kadua aya kansashimasu. Ibarat ada formal saeutik kansashimasu nya. Artina sarua saya bersyukur, berterima kasih. Mun hayang lebih sopan bisa pakai kansashimasu. Nah, contoh minasang tasuke ni kansashimasu. Alhamdulillah pikeun bantuan sadayana cenah artina teh kitu. Tah eta nu kadua kansashimasu. Nu katilu bisa oge saiwai desu. Artina rada untung beruntung ya syukur gitu. Ya tah bisa dipakai dina situasi resmi santai ge bisa. Contohna ya buji ni ote saiwai desu. Artina ya alhamdulillah acara geus rengse aman gitu nya. Tah terus aya oge ieu mah nu populer lah ieu mah yokata. Tah ieu yokata teh sarua ieu mah keur bahasa-bahasa sehari-hari. Artina sarua syukur, aduh lega nya. Bisa jadi alhamdulillah, ya alhamdulillah ya ge sarua. Contohna nih si Keng nih go ka teh yokata. Alhamdulillah lulus ujian gitu tah. Atawa sahiji deui misalna naon nya. Yokata ame gayanda. Alhamdulillah hujanna geuning geus eureun tah gitu. Tah eta kecap-kecap keur ngekspresikeun alhamdulillah dina bahasa Jepang. Nah, jadi naonnya jadi hal-hal anu disyukuri, anu bisa jadi hal-hal nu dipika hariwang tapi teu kajadian, tah bisa pakai kata-kata nu tadi. Oke, sekian Tipu Satma. Assalamualaikum.